ya Allah ya Rabbi bari ngopi di hareupeun jalan kontrakan mah teu bogangan di hareupeun jalan imahna mantes mandi rapi bari ngaroko di hareupeun imahna leukeun anu leumpang komo lamun macet manyana malah marada ngadoa sing macet lantaran rada kebel neuleukeunana geus teu karasa ta dosa kotrotan pasoro jabalan sakali horeng dosa jadi segede gunung itu ada singa dewata urang teu bisa dulu ka Gusti Allah di dunia di akhirat mangke mun urang ka akhirat jeung mudah-mudahan urang ka sorga karek bisa tapi di dunia urang dideleukeun ku Gusti Allah mata urang ala sabilil ihatah neuleu jeung kanyahoan lirikan urang neuleu urang kahayang urang kumaha kageunahan mata urang dan lain sebagainya mantak ieu geura tobatan mata geus kolot mah umur 60, 50, 60, 70 geus kudu kieu bae tadi imah teh Gusti mata abdi alhamdulillah ku Gusti dibere mata titipan ti Gusti ieu mata teh ku abdi digunakeun pake dula deuleu Gusti teh make aturan aya nu halal aya nu haram ieu teh neuleu teh ku abdi sok digunakeun pake deuleu anu haram Gusti deui pemuntayangan niwal tika Gusti mun abdi maot mata abdi ieu henteu dihampura meureun abdi cilaka tapi Gusti ngopan Maha Rahman Maha Rahim Maha Ghafur abdi mah hampura baca Gusti dihampura ku aing coba mantes tobat sia deuleuan sia diperhatikeun ku aing geus tunggas bae dihampura ku aing memeh bae sia geus bisa tobat coba timiti ku ari datang ka selanjutnya coba kula alhamdulillah geus ditobatan harampang da asa geus tobatan bae ibadah ge hampang lain deui ngadenge suara azan ge giat Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya jageuning anu nurunkeun hujan Gusti Allah nu ngajadikeun jajadian Gusti Allah anu ngadamel langit ngadamel bumi katut eusi-eusina adalah Gusti Allah seluruhna didamel ku Gusti Allah nu kasipatan ku kos kitu mah pangeran teu aya deui ialah Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illahu eueuh pangeran nu wajib disembah kecuali Allah khaliqu kulli syai' nu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu sok geura ibadah maneh kabeh ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah mah huwa ala kulli syai'in wakil dijelaskan deui Gusti Allah teh la tudrikuhul absar la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar la tudrikuhu aya bahasa idrok teh aya nu ngamaknaan kana ru'yat di mana-mana diisdadikeun kana basor teh aya tilu maknana bisa dimanaan ku rihatul nazirah mata aya de al quwatul latifiha kekuatan nu aya dina mata basor teh nomor katiluna di manaan ku al basirah nu aya dina hate berarti mata hate urang mah basor bae jawaban urang batak lamun teu ngaji tafsir cara Muhammadiyah moal beres kajen ku kumaha hese Al-Qur'an mah batak teu meunang ditafsiran ku sadaek urang ku sakahayang urang tinggal nuturkeun kumaha uraian tafsiran Kangjeng Nabi dijelaskeun omonganna ku para ulama urang mah hasil daripada ulama nu kuari ku urang dibaca ialah Imam Jalaluddin
sakit tah jadi orang tenang aya nu nanggung jawab basor soteh cak anu teu cadel cak nu cadel mah basol basol cenah hese cadel mah urang mah basol nya mah basol aya jelema magahan tauhid pas lebah basor sifat Allah anu wajib ke Allah basol nyana ngomongna basol basor basol siapa basol basor ulama KL baso jadi baso siapa saya cadel baso tak jadi idrok teh di manaan ruyat nu mantak Imam Jalal di dieu ngajelaskeun tafsiranana aila tarahu berarti ieu idrokna diisnadkeun kana absar di mana ruyat neuleuh ispiaratiana wallahu a'lamu bimuradillah tudrikuhul absar moal bisa neuleuh ka Gusti Allah al-absaru sapirang-pirang paningal pangdeuleuh kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah nu mantak Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika manehanana keur takarrub zikir tengah peuting torojol aya setan nyarupaan ka pangeran cak setan begitu keur beujina peureum takarrub ka Gusti Allah 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 ngegejay setan Abdul Qadir anjeun ibadah ka kaula burang jeung peuting geus ditarima ku kaula anjeun teh geus diangkat sebagai wali kaula bahkan ayeuna geus dijadikeun kutuban jeung teh raja daripada para wali kulantaran anjeun geus jadi kakasih kaula geus teu kudu ibadah anjeun mah salat geus selesai anjeun mah puasa geus selesai anjeun mah pokona geus teu kudu salat teu kudu puasa lantaran anjeun geus jadi kakasih kaula kumaha eta Tuan Abdul Qadir Tuan Abdul Qadir langsung hudang langsung eta cahaya dijotos ku Tuan Abdul Qadir wager bae jurig sia iblis ya setan tuh aya nu nyahueun ka pangeran mah kos kitu coba urang nu teu mondok ngan sakadar sakola sanawiyah atawa ada sakola SMA doang atau kuliah geus teu pernah ngaji tauhid di pondok pesantren atawa ka kiai nu bener ka tauhidanana langsung nyana toto rekatan ijazah zikir misalnya sambarangan bae atawa menang di bukunya na tengah peuting langsung zikir bae atawa neangan tempat nu sepi di handapeun tangkal caringin digeges ya langsung nyada zikir bae illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu ngagenyai nya aing pangeran cak oh pangeran alhamdulillah geus maneh mah ditarima ibadah anjeun geus teu kudu salat teu kudu ibadah maneh geus ditarima jadi wali nuhun pangeran ambo eta pangeran lunta-lento ka tanggal caring tuh kan haju bae nyanana ge langsung bae ngaku ka panggih pangeran nikmat luar biasa ongkos torekat anu timbul kuari di berbagai daerah langsung zikir di tengah imah atau zikir di hiji tempat pareman eueuh lampu eueuh listrik lalaki jeung awewe berangkat zikir menuju Allah engke gideu keun langtung sanggeus langtung lantaran poek engke ngagenyai asal geus ngagenyai eta pangeran dalilna Allah dina Al-Quran Allahu nurus samawati wal ard Allah mah cahaya langit jeung bumi asal zikir timbul cahaya kapanggih jeung Allah boloon
iya tadi kewajar lagi make dalil. Masya Allah nu mantak harita di Tangerang zaman almarhum Abah Kula breng nu arasup nyahona aya salah sahiji dulu di Tangerang nu asup kadinya bebeja ka almarhum Abah Kula. Masya Allah cak Abah coba guru kita ka dia. Urang mana eta guruna? Urang Tasikmalaya. Sah sapira urang Tasik coba ka dia. Tukang kredit kajen kumaha ya guruna ieu. Da ya. Teu daekeun guruna mah. Coba ku sia sabaraha urang tanu asup kadinya bawa ka dia. Dek di servis ku Abah. Lain motor bae di servis. Ieu pagawean zikir ge serviskeun ieu. Bebeja ka dieu atuh diterangkeun ku Abah. Ulah sia sasar sia deuk ka sorga jadi ka neraka bakal deui. Eta cenah dalilna aya nu pinter tah urang Tangerang teh. Aya nu pinter Allahu nuru samawati wal ard. Kitu sia ngahartikeun kos kitu cak saha sia. Nu mata kudu ngaji mondok sia di dia. Corekan ku Abah dibenerkeun. Ulah saharti-hartina. Lamun macana henteu make alat bahaya. Allahu nur samawat. Allah teh cahaya langit jeung bumi. Asal kapanggih jeung cahaya berarti kapanggih jeung Allah. Goblok sia. Servis ku Allah ku almarhum Ahmad. Tarurun kabeh ka dieu. Beres ituna. Gitu nanyakeun kok ieu cenah jadi sepi turunan wali kabeh wah jadi wali titah ka ditu cenah ku kiai di Cilongok aya naon ieu kieu embung nya ka ditu mah sepi lantaran cek Abah lamun eta diteruskeun kula dek lapor ka Bupati kemudian ditangkep kabur bener ka Tasik nya na ieu mah serius urang Tasik serius urang Tasikmalaya balik jadi geus itu aman belah dia aya tah di Pandeglang urang Cirebon tah mah. Urang Cirebon Lubon nu ararasup kadinya tah lapor tah ka kula terus dilempengkeun alhamdulillah. Bah Umar tah mah Cirebonna Bah Umar. Kuari ge masih kene aya kene anu neruskeun Bah Umar nu nya Makkah-Makkahna teu kudu ka Baitullah ditu geus cukup ka Cirebon bae ge asal datang ka Cirebon sarua jeung ka Mekah. Murah daripada nungguan 10 tahun bloon setejauh ke pangeran ulah sok sambaran la tudrikuhul absar moal bisa kadala kumaha Gusti Allah mah moal bisa lantaran badelap nasar muratab cek ahli bade mah la tudrikul absar dihandapna wa huwal latif sebagai dalil Allah teh maha lembut nu lembut moal ka deui wa huwa yudrikul absar Allah nu deuleu kana seluruh pangdeuleu dalilna al khabir li'annahu wa huwal khabir Allah maha khabir jadi latif babalikna kana la tudrikul absar khabir babalikna kana wa huwa yudrikul absar nu kitu ngaranna badalab nasar murattab lamun ngan sakedar sakitu doang urang teh can mantep lamun hayang leuwih mantep dibongkar saeutik make ilmu filsafat mantek lantaran ieu patali jeung kayakinan dibahas make ilmu kalam tauhid teh kos kitu parabot jang ngajelaskeun ilmu kalam adalah ilmu filsafat mantek ka dituna di antarana la hurufna pitudriku fil mudhari kasupan lah terobah lah tama ngaji orok dina sorok ge ilam annama wala di mana-mana naon kitu ngaranna fiil mudhari di mana-mana katempelan kula jeung ma jeung la napi maksudna fala yughayyirun isyaqatahu di mana-mana ma jeung la asup kana fiil mudhari fala yughayyirun isyaqatahu mudhari teu kapangaruhan ku ma jeung la
geus saya macana la tudriku bae ulah la tudrika ulah la tudrik ulah la tudriki ulah jadi sarada nyu batuk ge la tudriku bae urang maca la tudriku anu batuk goblok sia ngabatukan aing ngadu sia jeung aing coba budak sakola nu teu ngaji nahu la tudriku salah aing la tudrikahul salah keneh berarti la tudrikihul sebenarnya tudrikinya cak nyana keneh hiji deui sukun berarti do mah geus patah geus kasar geus la tudrikhul absar aing kudu naon deui atuh goblok ropang geus dasap geus cer geus sukun geus tol cenah sia mameureun pugu jelema bengek lain ngabatukannya na tah aya anu teu boga anggeran mah atuh berubah tapi lamun urang ngaji nahwu teger atau kamu ngaji sorot teger la tudrikuhul absar aya nu batuk ngabatukan aing apa bengek sia hah ngabatukan aing apa bengek lain eta macana ayo ngadu sia jeung aing soekeun sungut sia ku aing sia emang aing teu ngaji ye parang sana wah aduh masya Allah gimana guys ngaji mah lanapi berarti sekadar maca tengah robah kana segat fi'il mudhari di mana-mana diasupkeun kana ilmu filsafat mantek berarti di dieu kasupkeun kana salabi lantaran dina ilmu mantek teh aya dua aya ijab aya salab ijab mah mahukima biukuis nisbatil kalamiyah ari salab mah mahukima bi adami wukuin nisbatil kalamiyah berarti ieu mana salab nu kos kieu ngaranna hiji tah nomor kedua dina absor aya absor eta aya alan alna didinya bisa dijadikan alil sigrok atau bisa dijadikan alil hinsi tah sia teu ngaji wa tah teu modok tah sia sarua jeung monyet ngagugulung kalapa kiai ngomong naonnya gitu kumaha aing bae sia aing tapi ari nu geus mondok mah kiai heuh nya bener pan ieu teh deuk dijadikeun qodiyah sedengkeun qodiyah teh pan aya qodiyah kuliah aya qodiyah juz'iyah kadituna aya kitu hamliyah aya syartiyah atawa hamliyah heula jeung syartiyah engke kadituna teh aya nu mujabah aya nu salibah engke kadituna aya nu make adat sur aya nu make adat sur kuliah berarti aya nu make adat sur juz'iyah berarti aya nu make adat sur kitu naon kitu ngaranna salibah kuliah modelna syai'a salibah kuliah berarti aya nu make adat sur na teh kitu juz'iyah salibah laisa ba'dun imma bikulin au bibadin au bila syai'in walaysa badun aw sibhin jala ndet make nu mana urang kumaha di dieuna aya rumus-rumusna nah lamun anu ma apa ma'alal ihata bi jamil afrad kuliah berarti adat surna kulun lamun anu bi ba'dil afrad ihatohna berarti juz'iyah ba'dun adat surna aya anu make adat surna teh ieu bijamil afrad tapi ieu mah salabi la syai'a berarti aya anu make adat surna teh ieu juz'i tapi napi berarti laisa badun opat berarti opat kali opat jadi 16 matak diruntuikeun tak ku santri mah kulun pakulun kulun pabadun kulun palasaya kulun palasa badun badun pakulun badun pabadun badun palasaya badun palasa badun bala saya apa kulun la saya apa badun la saya apa la saya alba saya apa laisa badun pakulun laisa badun pa badun laisa badun pala saya laisa badun beres ayo dah kau ada itu nanti cek abah mak ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masakna bae ge ilmu mantek mah asa boga martil bae bisa ajeun ku kumaha lantaran mama mah cowok ngajina
Jadi begitu cowong ke keur nyaritakeun sakal hiji sakal dua sakal tilu terus kodiah kayak eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal. Nu mata kiai mah lamun naon teh kudu gandeng sebabnya nama keur ngadidik. Wiridan jeung santri nu gandeng. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menang hayu menang haya geus gampang tah mah ka ditu mah. Ieu mah keur ngadidik ieu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi budak nu kakara asup pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadengkeun kiaina bae. Jadi nya nama teu wiridan ngadengkeun kiai bae. Datang ka balik teu bisa-bisa. Ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah zohor eta asar eta geus si santri na teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apal. Ieu mah kiai ngada aya nu gandeng ara rese jadi teu katalar ku murid. Nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu ngeratkeun mayit jadoana eta gandeng berarti Kangjeng Nabina. Kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi. Nu mantak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi, ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi. Ai kuari diteruskeun. Aja nu nanya nu anyar eta kiai wiridan aing kitu ya bu 5 tahun aing ngenyeng-ngenyeng bae geus muridna ge engke ka ditu nah kitu deh ditanya ku masyarakat iya ngenyeng-ngenyeng di ditu na kitu hayawan ba'dul insan hayawan la syaya minal insan bihajar ba'dul insan laisa bihajar ta eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna. Jadi aya adat sur ima bikulin au bibadin au bila saya badin endek make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna tojokeun ku urang bakal ngebentuk ulu insan hayawan berarti qodiah kuliah mujabah kan geunah badul insan make ba'du laisa bihajar ba'dul insan hayawan make ba'du naik berarti qodiah juz'iyah mujabah la syai'a minal insan bihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti qodiah salibah kuliah. Jadi geus aya rumus matak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna kadinya moal kaca letot kajen gugu bage hari iya cina ayah adat surna muka dulu ku mata mah ayo nu teka dulu itu ayah bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Samsiyah aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah. Eta kula baheula ngaji malam Salasa di Abuya Cidahu malam Salasa ngajina mulaina jam 1 peuting. Ta eta teh eureun jam 3. Sia mah modar. Ngaji jam sakitu modar cek modar geus lah. Isuk-isuk ge deuk modar. Ta ngajina jam 1 eureun jam 3. Jadi balik ka dieu subuh. Ta eta nu diajina naon eta tahzib. Nomor kedua ukudul juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib gede kitab ulang bantek ieu anu salamet tidak al makhluk bidolalatil falasifah didinya ayat tah qala atta dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al-kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kene kalamil istigrok walamil jinsi kos lam istigrok lam jinsi eta ge sarua adat sur kene okos ieu tah
al-absor aya alan didinya teh kurang dijadikan alna alil istigrok berarti bimana kulu atau bimana jami'i eta ge sarua adat sur keneh berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi la tudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qodiyah salibah kuliah benang taku santri ji jaheunya bari unggut-unggutan pan santri bener tanya kondisi saya unggut-unggutan puyang jaga ngerti kos kitu tah ngaji mah jadi di mu produk dipreteli heula kalimat per kalimat ieu kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna. Nah, jadi sarua jeung langsung jadi taku Imam Jalal aila tarahul absar moal bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar ay jami'ul absar sok kabeh mata moal bisa neuleuh ka Gusti Allah mata manusia moal bisa mata kebo moal bisa mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simet teu kadeuleu toh nah da eta sapi teu bisa kadeuleu bangkong kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dengan Al-Qur'an la tudrikul absar berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran sama sekali moal bisa kadeuleu Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna qodiyah salibah kuliah jadi lah saya lamun dina sulam mah lah saya saeutik-eutik acan suara sekali mata mana bae moal bisa neuleuh ka Gusti Allah masyaallah tinggal kuari apakah ieu neuleuh teu bisa neuleuh teh sapoe dua poe atau saminggu dua minggu atau sabulan dua bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunnanan 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkareun deui bae nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dieu mutlak tanpa qaid berarti kurang kudu diteuneunan qaid geus lamun make qaid ngaranna jihad engke urang asupkeun ka syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan qadiyah muwajahah nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina nu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha sesana sabaraha 7 nu 7 ngaranna muraqabah etalah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalitot eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung muraqabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot santri lamun geus datang ka dinya jadi nyantrina lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina encan beres ke jadi kiaina bangsa proposal eta kiai teu bisa mukhtalitot teh mongkos kitu bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna ngan saukur pro naon keur apaan sabe nu kadeuleun tamah santri teu ngaji muhtalitot tamah can geus ngaji samsiahna geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-dariyatul mutlaqah daririyah mutlaqah teh wahiyal lati yuhkamu fiha bid daruroh atawa li daruriyati subutil mahmul lil maudhu aw salabihi anhu sarua bahasana jeung dina tahdzib madzatul maudhu mawjudatan ka qaulina bid darurati kullu insan hayawan tamaka bid darurat naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal
Nomor kedua daimah mutlaqah allati kamu pihak si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese. Nu mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese. Hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar. Goblok tah DPR nu ngasup-ngasupkeun kiai ka Golkar teh nyaho ngaji hese beureunanan. Puguh hese na ngadepong bae. Datang ka harideung sikut sagala. Diasupkeun ka Golkar. Kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon. Ulah karunya hese ngaji teh ya. Pan ku sia kitu kaharti kan aing hese. Ulah disangka ieu gabongkar al-absor. Datang ke mana ieu al-absor teh? Atuh kudu disamsiahan, mantek mah teu datang. Tah lamun urang ngajina ngadatang ka mantek sulam doang teu datang. Isa guzi doang teu datang, tapi lamun make samsiah datang ke bakalna. Ieu termasuk kana daimah mutlaqah wa yallati kamu fiha bidawami subutil mahmulil maudu awasala bihi anhu madamazatul maudu mawjudatan. Sarua jeung tadi, lamun tadi bidarurat kuari mah daiman kulu insan hayawan. Ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihad daiman la tudrikuhul absar. Daiman berarti qodiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid da jihad da. Jadi ieu qodiyah muwajahah bijihati daimah mutlaqah. Tah mulai geus teu kaharti kaler kidul geus. Bisa jadi koski itu ya eta gaji teh kali hese. Lu atak imam sampai edek kabongkar eta kakarang lah saceuhil teh tencana naon. Oh berarti ku ari matu bisa dimaknaan ku urang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman teh maksudna naon ay bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah. Dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azman geus rumus-rumus aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaran. Tah ieulah nu kos kieu aya daimah mutlaqah ta eta ngaranna jihad. Kayak lamun geus dihijikeun ke jeung muraqabat jadi mukhtalitat ngaranna. Lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna tak eta ngaranna mukhtalitat gambar kurang jadi santri mah ulah ngahape bae bego santri ngahape bae mukhtalitat tah coba tulis teng ieu kapangihjeung ieu kumaha ieu kapangihjeung ieu kumaha ieu kapangihjeung ieu kumaha ieu terus jadi nyimpul engke ngemantak Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu lantarannya nama ieu jago alat samsiah aya di nyana ukudul juman aya di nyana samnaon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan. Yes kunyana dibere masalah santri baheula zaman Mama Gentur santri keraya 500 nyeun masalah mukhtalitat nyeun masalah teh samsiah bab mukhtalitat muwajahah angsongkeun ka santri pangesiankeun geus dibejaan ku mama saha nu kaesian dikawinkeun jeung anak mama muantah. Ya Allah batur mah geus kitu tah baheula Mama Nahrawi teh ya ramakna Mama Busrol Karim tah eta kos kitu langsung kabeh ngaresian santri begitu dideuleuh hasilna ku mama ieu nihil asal dia menjisi menihil kabeh bisa ya. Nyaho kaler kidul guys ya mah. Atuh hitut ge seungit jiganan baru. Aya hiji tek. Oh iya bagus ya. Saya Toha bin Amin. Urang mana? Urang panggil. Panggil langsung. Jadi nitah mama teh eta guru kula. Eta guru samsiah kula teh eta anu menang baheula ku mama dipilih jadi minantuna
geus langsung maneh kawin jeung anak mama geura balik ka ditu bebeja bahwa maneh di Pulau Minantu ku mama gitu gratis untuk gratis mah eueuh eta anta mah nang di aing doang tah mah jadi tak kula gaji samsia teh di dinya di mama ajengan almarhum Garut Kresek nu kamana-mana muridna teh pohara tah eta teh hasil tes guru baheula mah kiai deuk Mulung Minantu dites ilmu kuari mah saha euy nu boga apaan saha nu boga inova saha anu boga kiai goblok kuari mah geus teu leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku inova tolong teh kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleuh mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren Kresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat ti mimiti jurumiyah datang ka Syamsiah ukudul Juman datang ka Jamul Jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga inova doang titah ngaji sirana siratu pas kita goblok tau minantu iya dongeng mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantuna teh asal boga kendaraan bae kula mah lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugihu anu masantren di mana urusan sugihu masalah tapi ieu budakna masantren di mana teu pati masantren cenah ngan sugih ya teh kiai bebelepet eta budak kiai bebelepet eta kiai naonan geus tur urusan sugih urusan susah nomor 2 yang penting nyana pasantren cenah geus dianu oh kiai anu ngawinkeun anakna jeung anu keluaran mana dianu diiring cenah dianu diiring tamatan naon lain maling siap sugan teh diiring anggeus tuh jadi kabongkar teh ku Syamsiah mah geus inokos kieu garana qadiya salibah kuliah muwajahah bijihati daiman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sakali tah aya sama sakalian disundakeun anak sama sakali sok bueuh mata timimiti mata manusia datang ke muata makhluk moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah daiman bijamiil auqat wal azman sok bueuh waktu jeung zaman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep tapi geus itu ngaranna tah ceuk kula manu karolot nu mendingan ngaraji mantek bae mondok bebeja kanu di imah nya haji mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana ngaji mantek daun tuh jangan ini teh nyaho jecena kudu muara gaji mau martil teh nyeun imah meureun masyaallah teh hese gaji teh hese tah eta kakarak sapil sapat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah deuk datang kadinya teh deuk datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun nu mantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan nu kos kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuhul kitu khosmi baina dalilain benazarah ngaranna lidharil haq tapi lamun ka dituna lain niat lidharil haq bisa mujadalah bisa mukabaroh bisa mudafaah munazarah tamangge ka ditu ilmuna Husainiyah Waladiyah kitabna ka ditu aya nazoman mama gentur mama Sati bintu Letik teh tah eta ngajina tah ngadenge kitabna ge urang mana Husainiyah
jadi Bi Husainiyah di imah urang maya kos itu wala dia tak letik kita udah warna rese di haji tuh geus lamun kurang dimunazarahkeun bisa kurang ieu paham nu tadi bakal kabongkar ke lamun ieu salibah kurang ditanakud geus lamun teh matina daimah kadituna bisa ka mana jurusanana lamun tina salabiah bisa ka mana tanakud ngaranna kos kitu tanakudun khulful qadiyataini fi kaifin tina kef jeung kam ijab jeung salabna kudu cokot hiji kuliah jeung juziyahna kudu dicokot hiji berarti lamun tina salab jadi nak bakalna mujabah ijab lamun tina kuliah jadi berarti juziyah berarti engkena jadina berarti ieu qadiyah teh mun ditanakud kurang bisa na engke mujabah juziyah geus lamun mujabah juziyah make ba'dun geus ba'dul ansor ya rohu sawarehna mata bisa neuleuh ka Gusti Allah beki puyeng bae sih mana nu benernya ieu mah keur carita ku situ tinggal cek aki-aki isi kiai ngaco tah naon sia tah aing ngaco sawareh mata bisa ningali ka Gusti Allah contona mana Kangjeng Nabi waktu keur Mi'raj pan Kangjeng Nabi teh walaupun cek Siti Aisyah sah anu ngomongkeun Kangjeng Nabi neuleus sasar cek Siti Aisyah tapi kan kaul mutamad-tamad tetep Kangjeng Nabi ningali ka Gusti Allah ngan ningali na teu bisa ngabejakeun lantaran eta mah mukhalafah lil hawadis khusus Kangjeng Nabi bae sakumaha mukalamana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina apa sarua mukalabah jeung ningali teh ya batak pangkat tage Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegor ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah berarti aya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah ya Rabbi arini Gusti deuleukeun abdi atuh ka Gusti kaifa tuhil mauta kumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh ari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti yeuh cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup neuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal pae di mana-mana nu ngegelempeng ningali ka kula tafarraqo bakal hancur mal bisa Musa kajen ku kumaha Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah neuk naonan sa Gusti Allah neuleuh hayang tambah-tambah keyakinan emang teh yakin tambah doa Gusti eta kan bisa ngotot ya ikos kitu mah tuh geura ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh langsung gancang bae ge bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun teu ngabesan ieu panyakitna ngabesannya engke datang ke gunung Musa ikhlan alaik bil wadil muqaddas itu dek ngarep ka aing ulah make tarumpa iceun ikhlan alaik copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha tah pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peti nu mentak kuari aya riyadhah ulah kaluar di imah kudu riyadhah di kamar mae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah ngadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh supaya engke datang kris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya
iya suci kos sekarang itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro, Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai. Falamma tajalla, di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli ka tembongan geus teu hese nyaritakeunana kharra Musa sa'iqa, ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan teu kuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat kharra Musa sa'iqa. Tapi mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deleukeun hayang ningali moal kuat tetapi nu jelas mah sebagian mata aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen. Kangjeng Nabi urang teh nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teu ningali teu nyaritakeun neuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta. Apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajalikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajalikeun di dia lamun ditajalikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha dirinya lain Allah didinya tajalina didinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu didinya aya protein yo gedena dunia aya Allahan Allah di mana ditajalikeunana urang kapanggih didinya ngan moal paling ulama melalui rasa deket jeung Gusti Allah maka dimensi kagenep awak urang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ke 9 kos kumaha eta Tuan Syekh Abdul Qadir buka aya 40-ha di ditu aya di dia aya kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantawa tah kos kitu Bung Karno di Digul aya di Tanah Abang aya di Tangerang aya pancen bisa kos kitu moal kaharti ku sia mah sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan sekupina menang ngridit kene kahalangan ku eta moal bisa kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah kiai nu masih kene anslub dina kos karar itu jauh jeung Gusti Allah moal bisa kahalangan ku eta aya secuil bae dunia di jero hatena eta lah nu jadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah moal bisa dan nu mandak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza maksusun li ru'yatil mu'minin lahu fil akhirah lamun tadi pijamil auqat wal azman mun ku urang ke ditanakud jadi panjang geus tamah jang sakadar naon kitu neuleuh doang mun dijadikeun ke jadikeun qodiyah nasalibah kuliah muwajahahna engke ku urang ditanakudna bakal ki engke bakal terjadilah sebahagian bisa neuleuh seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah teu bisa kadeuleu tapi di sorga mah engke Allah kadeuleu mana dalilna ieu di Al-Qur'an wujuhu yauma idzin nadhirah engke nu kuari darariuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang ieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate
anu tadina encan resep ibadah tambah ku hari ibadahna jadi resep nu tadina teu make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tadina tilok hudang peuting ku hari jadi hudang peuting nu tadina tilok daek nyekel tasbih ku hari tasbih nage loba dijualan blon nama tuh jualan tasbih rada daek nya ku hari baca kelan tasbih nurutan para aulia Allah ti peuting teh maca sholawat zikir malah bebe jaka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan kula geus dibikeun ka anak kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangnuduhkeun oh hayang geus bebeneran ya bener moal ka bita deui moal sok ka dieu bire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia sanajan aki-aki digantung sia ku aing oh kiai panggantungkeun bae modar sia beneran kan bener karak tere mulai zikir tengah peuting pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae jaya harta geus dibikeunnan ka anak kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang kara bae ka Allah bae ku ari mah hampang bakalna ibadah anu masih keneh pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit memal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi kudu dinolkeun heula ulah aya tulak talu kana dunia siap abdi salantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengeng asana moal kebal deui kieu mulai hampang oh kiai lamun ti keur ieu kula ibadah ulah loba omong geus kuari bae ulah ti keur ieu japan nyandung ka Karawang ge sabar heunya geunya kara kuari bae jang horeng ngeunaheun jasa jadi kiai ibadah teh eta insyaallah kaduh baheula teh mun aya nu nuduhkeun baheula geus ulah loba omong ku ngeunah-ngeunahna teh aki-aki tinggal nini heuh tiris sak nini tiris tadeui nini lain aya deukeut mangadu-ngadu tonggong nini teh nyawa lalakon sia aing keur ka Allah ge ka Allah bae aya waktuna tiris ieu gangguan pertama bagi aki-aki tadei nini make jeung tiris-tirisan segala aduh masyaallah asal aki-aki na atuh geus berarti moal beres da zikirna teh ulah geus deui lah geus kolot ieu keur ka Allah ye ka Allah lah kara kuari bae tungtung mah peuting lain zikir ngadu omong jeung nini dikit maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat naon nu dipake ka berat warung geus dibikeunan ka anak sawah geus dibikeunan ka anak kabeh imah geta ieu mah jang bungsu bae abah masa akan numpang bae di sia ketika sakaratil maut dipake ka berat atuh ngeunaheun polonyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah dirurub kabeh dirurub sakujur awak kunaon atuh begitu dek dipandian aneh senyum ja tadi keur sakarat mah henteu ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa ibadah ngan sakadar sabaraha taun tapi bakal dibere surga. Ya Allah ya Rabbi mun urang ngabayangkeun kadinya naon hartina kenikmatan dunia kaladatan dunia bandingkeun kurang jeung kaladatan akhirat dunia sakitu ngeunahna ge aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya tapi di akhirat jaga anu hakiki kanikmatanana senyumnya tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi taala dakwahna lillahi taala geus kabeh lillahi taala ketika maot eueuh kabeng berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh ja kabeh geus dibikeunan nyana sebatang kara aja ka Allah maot di akhiratna wajah-wajahna wujuh yauma idzin nadirah beungeutna marah mai beungeutna harerang eueuh problem lantaran nya mah geus teh dihisab deui
diasupkeun ka sorga digiring bigoiri hisab datang ka sorga nang ke ila rabbiha nazira engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar Insya Allahu akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah 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 maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nuku urang kuari disembah-sembah Allah 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 engke maka deuleuh bakal di akhirat ieu takan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teu moal kadeuleuh ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli surga bakal ningali ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan surga anu ngaran bubuahan anu ngaran inuman anu ngaran kendaraan anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana kanikmatan naon mantap hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya kaharti cenah kiai kieu supaya kaharti mah urang bobogohan 100% kali sarwiti di Cikupa kuari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh dinanan nemen ku urang teh ngan teu di minyak misikan doang teu di minyak misikan doang ulah aya batur endek nu anu ieu nu aing nu dikabogoh aing moal didahar ku aing boro-boro ku sia dek dideuleuh bae neuleuh lagi aing geus ngeunahkeun jasa tama kue bego kue tinggal kue aing mah deuk neuleukeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae ya jasa ieu liwat jasa neuleuh kue cincin aduh ku jarangan teu dipiguran doang ja kue ieu mah tuh ngan teu di minyak misikan doang ja kue ditoel henteu di dahar henteu ngan di kieu doang ke diamban kuna eta ku nikmat jasa bogoh ka Nya Sarwiti dikiriman kue keur mejeuna kieu pas dek di dahar ku nyana di imah teh lah jaya mah kue di nunan nenen ge atuh kena basi maning di dahar bae kakarak datang ka bibir doang aya suara Sarwiti na siapa sama Sarwiti Kumsalam saya tak Abi Kang Jaet barang di dalam buka Sarwiti kue raga kemana mah rentek kajauhan oh Sarwiti sayangku Masya Allah eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh di minyak bisikan leungit ragak sabodo ku ucing ku kotok los sebab aing mah aya nu nyieunna tuh kan eleh tak eta kos kitu itu engke dibere bidadari dibere sagala barang deuleuh Allah eueuh naon Allah jang sia kabeh aing mah jeung Allah bae teu eta kos kitu lamun ditanyakeun eta geus beres kapanggih ngobrol teh jeung Sarwiti ai kue ka mana swabodo artian kue kos kitu ieu aing mah geus ngobrol neuleuh bibirna neuleuh geus los jang sia kabeh weuy sama kue ku ucing swabodo teh geus tadi pirale sebab neuleuh bibirna komo geus senyum Masya Allah nu mantak loba jawara sahektar pican kakarawangkeun senyum teu kuat asa senyum tah senyum Masya Allah nu di imahna ngomong bae ge euy dijualan bae dek dibawa ka mana ulah ngomong dek dijual deui nu ditu ge dek dibawa ka mana ka Subang kamari Karawang gua di ka Subang emang kunaon gitu aduh ngomongna doang ayo jeung urang rawakidang ka mana memonon sia kadaran di akang-akang atuh beuh ieu mah ngomong sadaekna bae teh teh pan urang beuh hate teh aja jantung kajenting keur hareudang ngecep betis diaakeun ku urang Subang langsung retiis komo hajunya na bari nyuguhan Masya Allah bari sengit tanu di imah mah bau kelek mantap kajuntir hayak kado di imah bau kelek di deuleuh ieu na behana talina nu hiji hideung nu hiji beureum
Masya Allah isi budak tapi anakan baik tetap tuh kan itu diakangkan jadi sekali diakan cokot tas dan kajaro kamar sabaraha itu aya begitu 100 juta malah nu di imah mah baru 100 juta hayang 100.000 ge bau urat perangkal sebudak ieu eta doang tah eta kos kitu na ieu Gusti Allah bakal katingali jaga di akhirat urang mantak geus lah ulah pati dihayal-hayal teuing dunia saayana meunang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu orang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rizki urang loba jeung saetikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian urang saetik mah saetik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleu kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah ieu nu bakal ngahampangkeun sakaratil maut nomor kahiji nomor kedua hadis Syaikhain cek Bukhari Muslim innakum satarawna rabbakum sayyana ranjen kabeh bakal neuleuh ka pangeran ranjen kabeh kama tarawna al-qamara lailatal qamar lailatal badri sakumaha anjeunna neuleuh kana bulan purnama kana bulan dina bulan purnama artina lain Allah kos bulan artina urang teh bakal neuleuh ka Allah kos sakumaha urang neuleuh ka bulan jelas berarti dina pada jelasna adapun teu bisa dicaritakeun kos kumaha nama di akhirat ge hese nyaritakeunana lantaran ke kadeuleuna beda-beda ku Kangjeng Nabi urang mah Gusti teh kitu kadeuleuna ku Kangjeng Nabi lain mah kitu ku para wali mah kieu tergantung kumaha martabatna masing-masing kacintaan urang nu kuari bakal nembus engke kana kaindahan Gusti Allah sebab nu dideuleu teh pan kuari cinta urang ka Gusti Allah cinta urang 100% kitu bentukna cinta urang 20% 80 kitu bentukna cinta urang 60% kitu bakalna tan mantak cinta urang ka Gusti Allah na tanda cintana daek berkorban tah jang agama jang ulah-ulah harta yo nyawa ge ku aing dipersilakeun jang luhurna agama Allah henteu aya jual beli jeung dunia teu aya nu mantak Osama bin Laden jeung teuing aing mah dibunuh ge harta aing wabeh jang liilahi kalimatillah Saddam Hussein aing mah pokona perang liilahi kalimatillah sanajan loba ti sisi ti gigir ieu itu di negara urang mah emang kitu bae lantaran demokrasi diulahkeun urang bener diulahkeun urang mencintai jelema-jelema anu jihad fisabilillah mata si ka urang mah naon hilir mudik simpang siur berita teh Muammar Gaddafi kurang kumaha caritana atuh jeung urang ditu coba tanyakeun Muammar Gaddafi kos kumaha nyawana dikorbankeun daripada orang kafir asup ka negara aing ka Libya maning aing jadi tebusanana keur disingkatkeun seperti eta masyaallah jeung di berbagai negara-negara mantak wani perang daripada diobok-obok ku kafir sabalikna di Indonesia kajen teuing urang mah ulah perang mah hese liweuh agama mah lah eta mah masing-masing bae ciut kuari agama di negara urang luhurna agama ku perang sakitu bae geus lamun perang luhur bakalna agama mantak Baghdad mah teu aneheun rakyatna perang teh sebab negara tertua di dunia lain kakarak sakalinya na macaan sejarah Iran diperangkeun lain kakara kuari tiba heula rakyatna ti SD keneh geus baca sejarah negara urang negara perang mantak unggul datang ka kuari Arab ketika teu diperangkeun kuari tak sirana siratu kos kieu kaayaanna Indonesia teu diperangkeun ieu kuari amburadul HP ambalayah di HP bluetooth na geus teu bareres mah boro-boro budak ngora ustad ge didinya nu aya BH-an doang nu aya sempakan doang tarolol jasapan goblok tolol lain seuri saya mikir goblok bahaya larangan di urang teh di zaman kurang keur ngora mah kapan larangan begitu naik deka Bandung teh deka Bandung lantaran aya isu loba anu ngajualan
itu gambar-gambar bugil eta di bus polisi. Masya Allah, tukang-tukang dagang coba didelet, tukang rokok, tukang majalah takut ada yang jual gambar-gambar. Ya Allah ya Rabbi, keur kula masantren di Garut lamun dek ka Bandung jurusan Cicaheum atau Bokbon Kalapa eta dioperasi heula tadi mobil teh operasional besi aya nu ngajualan kos kitu lantaran dilarang ku negara. Di Cicaheum ka Tasikmalaya naik bus deui besi aya deui polisi kuari mah polisina nu merean di HP polisi ge aya goblok dibikin ka babaturanana ambal aya ne kumaha negara urang coba aya pemandangan geus eueuh rem berbagai tayangan-tayangan dan lain sebagainya informasi wahara jasa melalui HP internet dan lain sebagainya. Mentak cek Gus Dur belum siap Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Cek Amin Rais siap sudah. Cek Gus Dur belum siap. Coba dah lihat bener bae kuari kebablasan pemajikan geus boga anak 5 menta cerai akibat Facebookan. Geus boga anak leungit saminggu akibat Facebookan. Pemajikan di Tangerang tah nu sugih teh ya. Facebookan jeung urang Kalimantan leng eueuh. Kuari geus boga incu make stit keneh kapan nini lantaran Facebookan jeung budak ngora bolon panet. Itu bolon ieu ablaul bolon. Ditinggalkeun geus boga incu lain saetik di kalangan pejabat ge kararitu terus datang ka handap deuk kumaha kahareupna. Ieu kakarak zaman datang ka tahun 2012 menghadapi 2013 lah. 2013 ieu geus kos kieu ulah diharapkeun 14 15 kali itu makin bagus. Ma min zamanin illa badahu syarrun minhu. Zaman maka ditu beuki boblok. Ulah diharapkeun mantap. Anak nu teu dipasantrenkeun teu nyahoon ka salat. Teu waka disalahkeun anak bapana heula. Anak tadi diajikeun tadi pondok pasantren kan deleukeun ka hareupna kuari bae geus kos ieu komo ka hareup lamun bapa jeung ibu hayang salamet ka hareupna nyahoon ka Allah pasantrenkeun anak kadituna bahaya emang kumaha ya Allah ya Rabbi ieu mah lain lalagaan kuari mah geus teu kuat sakumaha cek Gus Dur belum siap Indonesia naon sababna anehan. Cek orang cek Gus Dur teh orang Indonesia masih aneh. Jadi nemuin apa-apa aneh. Kok bisa gitu Gus? Iya di Jakarta aja ada motor nabrak ayam masih digulung-gulung aneh. Gus Dur tak kos itu. Kirain siapa itu ada apa itu ramai amat. Ayam ketabrak motor atau kenapa ditonton? Geus nyaho kotok katabrak ditonton keneh bae di Indonesia mah. Blon atau komo organ tunggal. Kotok katabrak bae ditonton. Atuh organ tunggal teu make calana-calana acan atuh caronton ku sia. Ieu ka hareupna. Ya Allah, ya Rabbi. Wakil cek sagaul muradu la tuhitu bihi nu dikarepkeun teh henteu ngamot henteu ngaliputan mata teh ka Gusti Allah. Wa huwa yudrikul absar Gusti Allah ma anu neuleukeun ka seluruh mata ya roha Allah maneulekeun ka urang wala tarau mata teu bisa neuleukeun ka Gusti Allah tapi Gusti Allah neuleukeun ka mata urang teh neuleukeun jadi kicepkeun age ku Allah dideuleukeun age ku Allah sedengkeun Gusti Allah maneuleukeunna ka urang teh ihata yuhitu bihi ilman di samping neuleu kanyahoan deui ieu muhit ihata teh kos kitu pan urang ge neuleu ngan teu nyaho urang kadeuleu urang neuleu itu ngan teu nyaho deuk ka mana urang neuleu itu tapi naon maksudna teu nyaho Allah mah nya neuleukeun ka mata urang nya nyahoon nu matak geus teu kudu hese-hese nyiksa jelema teh lantaran nya adalah nya kanyahoan. Urang deuk asa-asa kieu izin amat ka Gusti Allah deuk dipereumkeun bae aya bae nu liwat susuna gede beureum beun sabelah kieu deungeut. Allah nyahoan ditolak tuh mending dua jaknya. Henteu mah sabelah bae rada ringan beureun ieu. Kanyahoan bae Gusti Allah. Masyaallah. Kam tasni ainuk
geus sabarakali pakai zina ieu mata lantaran mata teh zina al ainani tasnian al ainani dua mata ieu zina cak sahabat qalu wa ma tasnian kumaha zinahna mata zinahna mata dipake neuleuh nu diharamkeun ku Gusti Allah minan nisa'i wa gairiha neleukeun ka awewe jeung lian-lian anu diharamkeun ku Gusti Allah mata termasuk kana zina cukup jang ditonjok ku siksa Allah tina mata doang ge zina unggal poe endeu kumaha deui atuh urang boga imah darepeunana jeung gigigeurna kontrakan urang Brebes urang Lampung dan lain sebagainya isuk-isuk ngopi di hareupeun imah neleukeun si mbah nu endeu ka pabrik teh bahenol didelekeun kunyana nu putih didelekeun teu karasa eta ku Ki Haji pajar teh mah horenganan henteu si dosa eta cukup jang ngerebek di neraka mah neulekeun si mbah doang unggal poe unggal isuk unggal sore malah mah nyana ge atuh senyum sagala itu na ge senyum deui ai itu mah senyum teh lain bogoheun abu ulah mayar Ki Haji nama bunga pajar bogoheun atuh di mana bogoh sapira kaki-aki atuh tungtung nama udah mbak mah jangan mayar lah diberi senyum doang tinggal nini-ninina atuh nyare kanan wah senyum kan wah tahu diri cemburu berarti lu cemburu mah lain budak ngora bae nini peot ge cemburu sarua bae masyaallah ya di negara urang gos kieu ku hari ya Allah ya Rabbi bari ngopi di hareupeun jalan kontrakan mah teu bogangan di hareupeun jalan imahna mantes mandi rapi bari ngaroko di hareupeun imah neulekeun anu leumpang komo lamun macet manyana malah marada ngadoa sing macet lantaran rada kebel neulekeunana geus teu karasa ta dosa kotrotan pasoro jabalan sakali horeng dosa jadi segede gunung itu ada singa dewata urang teu bisa dulu ka Gusti Allah di dunia di akhirat mangke mun urang ka akhirat jeung mudah-mudahan urang ka sorga karek bisa tapi di dunia urang dideleukeun ku Gusti Allah mata urang ala sabilil ihatah neuleuh jeung kanyahoan lirikan urang neuleuh urang kahayang urang kumaha kageunahan mata urang dan lain sebagainya mantak ieu geura tobatan mata geus kolot mah umur 60, 50, 60, 70 geus kudu kieu bae tadi imah teh Gusti mata abdi alhamdulillah ku Gusti dibere mata titipan ti Gusti ieu mata teh ku abdi digunakeun pake dula deuleu Gusti teh make aturan aya nu halal aya nu haram ieu teh neuleuh teh ku abdi sok digunakeun pake deuleu anu haram Gusti deui pemuntayangan niwal tika Gusti mun abdi maot mata abdi ieu henteu dihampura meureun abdi cilaka tapi Gusti ngopan Maha Rahman Maha Rahim Maha Ghafur abdi mah hampura baca Gusti dihampurat waing coba mantes tobat sia deuleuan sia diperhatikeun ku aing geus tunggas bae dihampura ku aing memeh pae sia geus bisa tobat coba timiti ku hari datang ke selanjutnya coba kula alhamdulillah geus ditobatan harampang da asa geus tobatan bae ibadah ge hampang lain deui ngadenge suara azan ge giat bebe jaga pemajikan azan kan dek sare heula ka haji ji saya pemajikan apa dek sare heula heeh bae ngeunaheun ke ka masjidna bae hampang je ya ieu ondo teh naon ieu euy azan mah tuh ka masjid nya geus ka masjid lah hampang alhamdulillah cek pemajikan anda jadi rezeki haji barang ngaji ka Cilongo bisa berjamaah cek di imah ke masjid ya bangsa 300 meter lah di jalan aya si mbak ih ping-ping na putih amat tuh budak karakter tobat ayo kadedelekeun keur salat ge kadedelekeun lain kadedelekeun Allah ping-ping puar tuh budak lesang jasa gitu mah eta urang mananya di kontrakan mana eta budak Masya Allah ayangnya nomor HP na bata dari bata turun ke hati dari bata atau batan geus lamun urang ditangtayungan mah ku Gusti Allah dek disalametkeun begitu orang tobat komo geus kolot begitu aya we mah bali
lah dikawin moal jadi sekolot geus aman malah engke aya boga perasaan di jero hate teh begitu neuleuh cek Gusti Allah ulah di deuleu haram mah balik cek Gusti Allah eta berarti tangtaingan ku Gusti Allah Allah langsung ngono sekolot sok loba ka mana geus banding jero kamar bae jero kamar bae geus jero imah bae kaji biasa deh kalau lempangan isu gitu lah apa maksiat waduh masya Allah cek do di mana rada lain deh ya bener kaji bener barang aya awe ge diharap biasa nama diperhatikan ku pamajikan sok di deuleu ieu mah ngabalir Maji itu dah haram ji jadi heureus ieu kulantaran hayang jasa nyana asup ka kadia sia kadia aya naon tuh kaji kadia aing hayang nulis sia bukaan tah nulis batur aing haram nulis sia bae ieu teu naonan ya usah saya ibu saya incu atuh incu mah incu urang ngaju kieu atuh ieu nulis batur haram main nulis sia bae dibuka di deuleu ku nya cepet orang sia mah Gusti Allah doa Masya Allah ta'ilah Gusti Allah neleukeun ka mata urang nyahun di samping neleukeun nyahun berarti ala sabilil lihat nu mantak nomor kahiji yaroha wala yarau nomor kadua nayuhi tu biha ilman Gusti Allah telah tudrikuhul absar mual kadeuleu ku seluruh mata fi jamil auqat wal azman lantaran wa huwal latif Gusti Allah teh maha lembut maha dedeh jeung manyaah ka para kakasina Gusti Allah maneleukeun ka mata urang bari nyahoeun lantaran Allah ma wa huwal khabiru bihim Gusti Allah teh maha uninga qad ja'akum basairu mir rabbikum wallahu a'lam